Gusti Allah ngajelaskeun tentang mukminun al-kamilun al-iman, jelema nu sampurna imanna. Urang ge iman ngan iman urang mah bisa disebutkeun can sampurna. Sebab iman nu sampurna mah ieu bagian anu patali jeung batin tilu, bagian nu patali jeung zahir 2 5. Lamun geus kasifatan kunu 5 ieu zahir jeung batin karat mukminna mukmin kamil. Lamun encan kos kieu mah encan mukmin kamil, mukmin biasa bae. Sakumaha bahasa Sidina Hasan cek anjeunna, lamun kula ditanya tentang iman atau iman lagi cek bae. Iman lain lalagaan, sakadar nanya saha pangeran Allah. Iman ka Allah iman, iman ka Kangjeng Rasulullah iman, iman ka malaikat Allah iman, iman ka kitab Allah iman, iman ka yaumil akhir iman, iman ka hisab iman. Iman eta mah kabehan. Tapi lamun imanna ditanya tentang iman anu sampurna, mukmin kamil nu patali jeung ayat innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wallahu a'lam. Masyaallah. Nu tilu patali kana batin teh nomer kahiji sieun ka Allah. Sieun we ka Allah teh sieun. Sieun ka Allah teh artina sieun ka ancaman Allah. Innamal mu'minuna teu aya lian jelema nu mukmin nu sampurna imanna. Alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Sieun we. Deuk ngalengkah teh sieun beusi aya dina bebendu Allah. Dek cukal-cekal teh sieun beusi aya dina bebendu Allah. Dek dula-deuleu teh sieun beusi aya dina bebendu Allah. Dek dunga denge teh sieun beusi aya dina bebendu Allah. Lantaran salah denge, salah deuleu, salah kecap Allah ngancam. Sieun. Mana coba kuari samadis nu koskaran itu. Hayu. Urang banyak keur ngaji ge main HP, Pan. Kontreng. Gestasian dibendu ku Allah. Gestasian keluar di majelis atuh geus mulai mata ceuli. Geus eueuh filteran urang mah berarti kan kesieun ka Allah. Sakadar iman ka Allah, iman anu biasa lumrah awam ngaranna. Tetapi anu bener-bener ngerenyed hatena. Bisi salah lengkah, salah kecap, salah denge, salah deuleu. Lantaran salah deuleu, salah denge, salah kecap, Allah ngabendu. Kulantaran embung jasa dibendu ku Allah. Wajilat qulubuhum sieun ka Allah mana jelemana. Iyalah khosyah. Nomor kedua, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Di mana dibacakeun ayatna nambahan gede iman. Nu mantap manehana tambah gede iman teh lantaran ngadengekeun kalam Allah dengan penuh kesadaran jeung ikhlas. Nikmat. Urang lamun ngadengekeun ayat Allah aya dina sadar jeung ikhlas. Lain deui lamun urang ku Allah dibere misalna ye dibere ku Allah trek
ngadengekeun nu maca Quran teh lain makhraj lain sora nu kadenge ku urang teh kok ngeunaheun jeung kadengena teh okos lain dikuceuli kumaha bae kadenge eta kos kitu mah geus hese nyaritakeunna sebab tama perasaan-perasaan jelema anu dibere ku Allah hanya jelema-jelema nu dibere ku Allah eta lah nu bisa nyaritakeun ge sekedar nyaritakeun ge ala kadar sebab moal kahartieun sebab nyaritakeun tentang urusan karomah eta teh bingung neuk nyaritakeunana ge moal daekeun nya nyaritakeun sebab moal kaharti jeung moal aya nu bisa nyaritakeun lamun jelema nu encan dibere sekan kos kitu moal bisa nyaritakeun tentang Allah lamun lain ahli Allah moal bisa nyaritakeun embungeun nyaritakeun tentang Allah anu aslina sebab naon sebab moal kaharti hartina asli teh hakikat hese nah ieu keur carita dibere geus ku Allah sekali-kali waktu dibere tek ngadengekeun batur ya Allah lain makhraj nu ngeunah teh lain suara jeung kadengena ge lain ku ceuli ngeunaheun perasaan eta nu disebut zadathum imana geus eta mun deuk salah ge tah deuk salah makhrajna suara jore geus lain ukuran suara lain ukuran makhraj mun nu macana ikhlas nyambung urang boga kasadaran jeung keur ikhlas eueuh muatan-muatan di diri urang eueuh naon hiji be Allah ngan eta datang ka dinya teh kapan eta mah lain pagawean memeh dahar mah hayang naonan di jero hate pertanyakeun ku diri urang hey awak ari sia sieun karesep sia naon anu ngaganggu sia naon pertanyakeun ku urang ka diri urang tafakur ngaranna engke aya suara-suara bila sautin wala harfin anu notogan ka jero hate urang tentang ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala nah lamun geus kos kitu kakarak jelema teh asal maca ayat sanajan saayat ngeunaheun perasaan nikmat zadathum imana ngeunaheun sebab ikhlas geus kadengena ge geus lain ku ceuli lain makhraj lain suara eta mah geus hese nyaritakeunana tah mun kos kitu mah hese nyaritakeunana hanya nyana jeung Allah bae eta mah geus ngan aya seperti kos kitulah mun kurang dijelaskeun mah meureun sabulu-bulu eta ayat karasa. Nah eta teh kos kitu kakarak wa iza tuliyat alaihim ayatu zadatsum imana tambah iman. Sebabnya ana ngarasakeun. Urang makan kuari teh lamun ditanya, "Kumaha eta bagus?" Jeung Muammar gedeg 12. Tos-tosan teh. Mun itu, itu mah teu bagus. Mun suara Haji Pendi eta kudu digunggura. Make pentil kadu kurang tuh kadang gitu kumaha makhrajna Muammar jeung Danang Qasim kumaha makhrajna Muammar jeung Humaidi kumaha makhrajna kitu si itu teh tuh nu urang seberang teh sangaranna karata Darwin si Darwin urang mah palingnya ngabundang banding kos kitu bae selama urang encan dibere mah ku Allah kitu bae. Tapi lamun urang diikhlaskeun hate urang disadarkeun sadar-sadarna urang nyadarkeun diri ulah aya nanaonan di jero hate urang sabada ditafakuran jeung dimujahadahan kurang pertanyakeun naon sia kahayang sia naon karesep sia dipeka karido tah henteu ku Gusti Allah resepen tah henteu ku sia kahalangan si ku macam-macam nu kos kararitu hirup sia teh deuk ka mana jadi ka Allah kuari sia hirup sia rugi amat kok kahalangan ku baju kok kahalangan ku kitu sendal kok kahalangan ku macam-macam nanaonan setelah kurang dipicenan Allah mere sadar ikhlas anu luar biasa ulah urang nu maca batur nu maca bakal akur jeung urang nu maca urang maca moal daekeun kenceng macana ge moal daekeun kenceng teh moal daekeun gancang moal sadunya moal tah mah jelema lamun geus dibere kos kitu teh tek we moal aya nu gancang maca Quran a'udzu billahi minasy syaithanir rajim ngeunaheun teh ngeunaheun karasana nyana maca penting biasana bismillahirrahmanirrahim
geus teu kuat. Henteu kuat ku ngeunaheun. Ngeunaheun. Gitulah. Siapa juga anggel bae kan. Beda. Dah. Paling indah mah malah ngadengkeun batur teh ngeunaheun lamun aya batur nu maca masyaallah. Sebab urang teu sanggup. Henteu sanggup ngucapkeun. Nya urang ngucap nyebut Allah ge teu kuat, nyebut Allah ge teu kuat. Ngeunaheun. Urang maca sholawat ge headset tah nyaritakeun ngeunaheun maca sholawat, nyaritakeun zikir ngeunaheun eta urusan hese. Sebab tama penemuan masing-masing. Kuari ngadengekeun batur maca Quran we, masyaallah karim ngeunah. Ngeunah teh lain sora lain makhraj, tapi aya nu sentuhan-sentuhan anu hese energi nu datang ka urang nu hese dicaritakeun eta lah rahasia Allah. Nah, lamun geus datang ka dinya zadathum iman. Tambah iman. Sebab karasa kan punya. Iman urang mah kuari gan disungut doang. Encan karasa. Numantak engke di akhirat asyhadu an la ilaha illallah abdi nyaksian bahwa taya pangeran wajib disembah kecuali Allah. Sia wawanianan nyaksian emang karasa ku sia. Ji. Henteu. Sia wani nyaksian. Ji. Aju geus kieu kumaha tuh? Syarat cek malaikat. Ulah tuh cek. Bongan sia nyaksian ira sia nyaksianana. Lamun urang bahasa cenage we geus salah. Teu menang cenage kos kitu. Cenage cakolot. Wes ada cenage. Weh, kudu boga pendirian. Masyaallah. Iyalah urang asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Syahadat teh ya. Bersaksi teh kudu nyaho. Geus lamun teu nyaho atuh teh kumaha nyaksianana. Nyaho teh geus sakadar nyaho wujud kidam bako moga lapaliwadi eta mah cangkang. Kudu nyaho kana eusina. Iyalah anu jelema nu ku Gusti Allah dibere kayakinan anu tinggi anu nyahoeun kana eusina syahadat. Anu kumaha eta? Anu wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum jelema nu ikhlas kuari. Ikhlas jeung sadar. Maca Quran ngadengu-dengu ge jaya maksud teh. Wow. Saudara-saudara sekalian unggal peutingnya na di kampung ka kampung eta ge aya muatan kan pos kitu. Hayu lamun ikhlas zadatuhum iman. Nomor katilu wa ala rabbihim yatawakkalun. Tawakal pasrah ka Gusti Allah. Udah deken ieu ngan ngomong doang tawakal berangkat ke Mekah kakarak bismillah tawakkaltu ala Allah wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim dibaca doang katawakalan aja eueuh. Artina tawakal teh segala rupa nyanggakeun pasrah sadaya-daya ka Gusti Allah ngaran tawakal. Eueuh anu diharap kecuali Allah. Eueuh anu diandel kecuali Allah. Harapan jeung andelan teh ka Allah bae. Geus atuh lamun bener-bener tawakal ka Allah moal mawa duit, moal mawa bekal hiji Allah itu. Mana kuari nu aya? Mah aya. Ngaji ge ka dia mau bekal. Urang tawakal tu Allah. Hanya orang-orang anu dibere katawakalan anu tinggi lah. Jelema anu tawakalna anu benar-benar di makom tawakul wali Allah. Ngan atuh nyana mah ngeunaheun ieu. Urang mah kan lantaran can boga makom, ieu ka Surabaya, beak duit, otomatis kan urang nginjem. Ngajual nu aya atau nginjem. Ari nyana mah lantaran geus aya dina makom tawakul, datanglah ke Surabaya. Surabaya haji udah balik ka dieu, eueuh duit, eueuh bekal, eueuh naon. Atau kan nyana mah bisa peureum bae atau bisa dangdaunan cekel fah. Datang ka Tangerangkeun, fat jadi duit. Atawa geus teu kitu, langsung bae nyana mah peureum set hayang datang ka Tangerang atuh datang.
Dia tuh cenah urang ge tawakal kitu mah bisa. Lain tawakal kitu bisa sia tah ngarah tawakalna heula nu heseng. Kikituan mah babari. Urang ge mun kitu mah cenah bisa tawakal lain kitu ngomongna salah sia. Tah tawakalna heula. Ulah ngomong aing ge tawakal kitu mah tuh bisa lain kitu. Aing hese ngomongna ye. Atuh bakana dibere kitu ge teh geus tawakal teh. Ki Ahmad ke Surabaya. Hiji kumpul jeung Bung Karno jeung saha. Balik ka dieu. Duaan nya dek balik kan naik kareta. Dek saurang teh dek naik naon mobil apa kareta? Mana ieu jang balik kareta? Eueuh dek nya. Enggeus eueuh kieu kunaon? Gampang nyokot di tanggal kadonglong teh. Bacaan fut jadilah duit. Jang sakadar di Surabaya ka dieu teh ka Jakarta aya duit. Wah, lamun Haji Pendi kos kitu mal dagang karung. Atuh geus jam daunan di rorodan ku nya. Aduh. Masya Allah. Nu mantak teu dibere ge eta maksudna bisi salah. Salah maksud. Tuh, tawakal ke Allah. Urang makan tawakal na teh karena sangu bisa seubeuh urang mah lantaran dahar geus urang tatagenan seubeuh kana dahar sanajan eta adalah adat satungtung urang teu dirobah tatagenan eta moal jadi wali moal eta kudu dirobah ku urang khariqun lil adat urang teh kudu ngabedah adat tu tatadina mun teh mah teu dahar lapar warima dirobah kurang ulah dahar hayang coba lamun urang terus beda dahar bae dahar mal jadi wali mah penting urang teh ieu teh lamun teh hees waduh bahaya sebab ieu jadi adat kebiasaan urang teh kudu sare lamun teh sare 8 jam cak dokter mah 8 jam sampai sapenting teh atuh be aku ngees bae tah mah atuh nek kiraha maca tak nek kiraha maca sholawat tah mah ngees deui. Nah, dibuat urang ulah sare geus sayangnya. Bagi saya etik bae. Kok bisa kos itu kebel-kebel dirobah adat teh nu biasa sare teh henteu, nu biasa sare ulah, nu biasa sare henteu. Nah eta teh sebab naon dirobah kitu mah hese katawakalan urangna ka Allah Gusti. Ja Gusti teh nyieun seubeuh teh sabab sangu. Ayeuna atuh bantak naon Gusti nyieun seubeuh ka abdi henteu kudu make sangu ja Gusti mah maha sagala-gala. Cak Allah teh atuh aing ge bisa atuh siana ninggalkeun dahar heulanan ieu mah duk ngaji bae nimbal. Hampura tuh Gusti. Urang sawakalkan komunikasi teh jeung Allah teh. Siana aing mah kan nuturkeun sia cak Allah. Aing maha kawasa, tapi aing nuturkeun sia kan bab ikhtiarna kan aing mere ka sia. Kan di sia. Keke Allah ikhtiar sia. Nah, urang komunikasi sakan jeung Allah. Mulai ku urang lalaunan dileungitkeun adat dahar. Terus ja beneran orang sia dibere ke Allah. Dileungitkeun ku urang adat sare. Aing mere kakuatan ka sia. Sebab eta mah adat, tapi sia da heula kudu usaha. Ayo. Usaha urang 1 poe 2 poe 3 poe tuh. Bener-bener urang geus muringis ka belah dieuna set jaba beneran sia didelekeun ku Allah teh sebulan 2 bulan 3 bulan bener dibere kuat tek teu sare ge kuat asal nonton TV bae teu beres deui bae tuh urang usaha nah lamun geus dibalikeun ku urang kuarima urang teh geus ninggalkeun dahar dina waktu-waktuna geus eueuh berarti kan geus khariqun lil adat urang usaha ngabedah adat nu biasa sare henteu nu biasa make baju nu bagus teu cumplang-campling jeung sajabana tapi kan sing hade lamun eueuh guruan lantaran kos kitu teh teu bisa ditiru-tiru boga maksud-maksud tertentu ulah asal cumplang-campling wae maksudnya sia naon cumplang-campling aing hayang jadi wali. Teu beres da kos kitu. Nah, kuari geus bisa. Geus berbeda kan, kuari berbeda. Mana? Ih, deuk teu dahar, nya nama kuat bae. Deuk nginum kuat bae.
Minum keur henteu masalah, dar keur henteu masalah, sare-sare keur henteu masalah. Jadi sare jeung teu sare bangunna akur bae, dibere kakuatan ku Allah seperti kos kitu. Enggeus, lamun geus kos kitu alamna berarti beda jeung urang nyana. Sebab alam urang mah alam dahar, alam minum kudu di waktu-waktu nu jelas, mun teu dahar teu kuat bisa kiceup bae. Oh, ayeuna nama henteu, berarti geus beda kan alamna tuh nya nama alam kuat. Urang geus teu kuat. Sebab nya mohon ka Allah. Janu Allah ciptaan Allah. Jaga ninganan Kangjeng Nabi kuateun Sina Abu Bakar kuat Sina Umar da naon bedana? Kabelah dieuna wali-wali Allah nu aya di urang, Syekh Mansur, Syekh Asnawi. Jakararuat atuh naon bedana jeung urang? Urang mah teu latihan doang. Latih urang, tek kuat, beda alamna. Geus kulantaran beda alam, urang teh kuari mah bersih. Geus bersih zahir, bersih batin, bisa kadeuleu kuari mah makhluk-makhluk halus. Aya jin tuh kadeuleu tuh. Lulumpatan tuh, lulumpangan. Kadeuleu beda jin mah. Jenggotan jin. Bisa kapanggih jeung makhluk-makhluk halus, bisa jeung arwah-arwah, ieu keur carita. Nah, ieulah tawakal. Masyaallah. Lamun urang geus tawakal tu Allah, hiji we Allah menang, perang menang. Perang menang. Nu sok dicaritakeun sering teh jelema greget jasaya tangkal kayu anu osok disembah bae. Kemudian kujana dibawakeun kampak. Goblok sia nyarembah ka dieu setan buana roblok. Tolol sia. Sembah ka Allah, ulah ka tangkal kayu disembah ku sia tolol goblok. Punyana deuk diraga aja tek. Aduh, setan datang. Set. Ulah kiai ulah. Naon? Sarembah ku jelema. Geus tah ieu mah amankeun bae urusan dakwah bae asal ulah dituar bae. Dayang tuan we, ih ulah galungan nya. Mar ribut jeung setan. Pan gelut jeung setan mah hese, jeung haji pede ona mah cekel hat. Aduh babari tah banget. Tapi kan lamun jeung setan ku banyak kelna. Hese tah. Tapi ieu galungan jeung setan ge menang. Wah, setan dicekek ku nya. Sanu bisa nyekek setan. Urang bisa nyekek setan berarti bisa nyekek hitut urang. Dicekek setan, ampun jeung setan ampun sia ampun geus kieu bae jeung setan amankeun gula ajo geus gula mah geus pokona mah amankeun hitungan ke dibere bonus dihadapeun anggel ke cokot duit sapoe 5 dirham sakitu bae geus bener sia bener sia ieu bener kula mah moal jalir tiang ieu moal kula masuk ulah dipaean we geus aman atuh awas ya nya namun eueuh duit 5 dirham cekek ke wae beres di dulu bener isuna aya aja bener ieu setan sapoe 2 poe 3 poe 4 poe kali 5 poe eueuh ngan 4 poe doang kuat dah kali 5 poe goblok setan sia tuar deui ku aing sia tangkal bawakeun ragaji deui kongseng goblok sia di sembahan bae tuar sia ku aing datang deui setan ulah dituar kajian kuku mah dakwah mah dakwah ulah dituar teu bisa bohongan jalir janji sia aing naon 5 dirham mana ulah dituar ulah gelut teuy jeung setan gelut eleh kiai eleh waduh anu tata dina jotosanana mantap deh cek kuari geus bisa ngajotos kiai aduh kawari setan kecekek kuari kiai cekek ku setan ayo kiai kamana ampun geus jangan aman bae geus aman geus geus kula mah penting mah ulah dicekek kajian teh geus asal aman baik kajian teu dibere duit ya awas ya cek setan teh sekali-sekali deui zakai kunaon da motif nu pertama nu mantak menang lillahi taala ikhlas
Motif nu kadua nu mantak eleh 5 dirham. Tuh. Etalah sebagai contoh terus-terusan ka ditu nage. Urang ibadah ke Allah teh nu mantak berat mata, berat celi, berat hudang, aya bang balu nur di luar ikhlas. Tuh. Di luar ikhlas tapi lamun geus ikhlas, hudang jam sabaraha bae, salat teh sabaraha rakaat bae, ngeunaheun ieu lah tawakkal tu alau. Allah bagian kol bagian batin tilu. Nomor kahiji khosyah, nomor kedua ikhlas, nomor katilu tawakkal tu alallah. Bagian anu zahir 2 ieu. Alladzina yuqimuna shalah. Mukmin anu sampurna teh nyaeta jelema anu selalu ngadirikeun salat. Yatuna biha bihuquqiha, ngalaksanakeun salat kalawan hak-hakna salat. Urang ge osok salat, osok. Kadeuleu malah gegedena mah hayang kadeuleu. Kajeun Allah mah nya nama gaib ieu. Gaib iman penting mah ieu bae jelema tatangga supaya neuleu. Bodoh ka masjid ge dak heuy. Ayo ka masjid ayo. Padahal hayang ka alam eta. Alam. Tapi kan jelas salat. Salat kos kitu mata mah salat ambrang. Ambrang teh lain salat, ambrang salat. Salat teh nomor kahiji salat syariat, nomor kedua salat thariqah, nomor katilu salat hakikat. Salat syariat mah anu dijelaskeun ku Gusti Allah. Anu tanha anil fasya'i wal munkar. Salat eta bisa tanha anil fasya'i wal munkar, eta salat syariat. Geus lamun urang salat kemudian bisa ngahalangan tina munkarat tina fahsya. Nah ieu salat kakarak salat syariat ku lantaran salat geus teu daek maling, lantaran salat teu daek korupsi, lantaran salat teu daek ngabohong, lantaran salat teu daek maksiat. Ta eta salat eta mah salat kakarak salat syariat nu kos kitu mah ngaranna. Lamun salat bisa tanha anil fahsya'i wal munkar, sakumaha anu dijelaskeun dina Al-Qur'an eta salat syariat. Kos kitu ge eueuh jelemana. Nah, ieu mah ambrang salat ieu mah ambrang. Tuh, Masya Allah. Etalah sholat syariat. Encan asup kan ayat ieu. Sebab ieu mata dige innamal mu'minuna al kamilunal iman. Mukmin nu sampurna imanna bagian zahir nyaeta anu ngalaksanakeun salat. Salatna lain salat syariat, salat syariatna eta mah salat lumrah tanha anil fahsya'i wal munkar. Salat aya deui salat teh salat thariqah. Salat thariqah mah ku geus mulai make perasaan-perasaan salat yatuna biha bihuquqiha, ngalaksanakeun salat kalawan hak-hakna salat. Tadi teh hak salat teh syarat jeung rukunna dilaksanakeun, anu engke ka dituna teh bakal tanha anil fahsya'i wal munkar. Kuari mah make perasaan salat eta. Ngahadirkeun rasa neuleuh ka Allah, ngahadirkeun rasa dideuleukeun ku Allah, ngahadirkeun rasa ngadenge ka Allah, dihadirkeun rasa didengekeun ku Gusti Allah. Nu jelas mah ngahadirkeun kudrat iradat Allah jeung hayat jeung samana. Urang teh setiap gerak moal kaluar tina kudrat iradat Allah. Geus satu urang nangtung urang teh kudrat iradat Allah, ruku urang kudrat iradat Allah. Tidak urang kudrat iradat Allah, sujud urang kudrat iradat Allah. Tapi eta kudrat iradat Allah teh karasa ku urang, dihadirkeun ku urang kudrat iradat Allah. Geus liwat tina tanha anil fahsya'i wal munkar. Kuari mah geus dihadirkeun kudrat iradat. Apa aya anu robah di luar kudrat iradat? Mal aya. Apa aya anu cicing di luar kudrat iradat? Allah mal aya. Berarti pada hakikatna kabeh robah jeung cicing langit bumi kabeh saantero teu kaluar tidak kudrat iradat Allah. Nah, kulantaran ieu teh kudrat iradat Allah,
urang teh kuarikeun salat aya dina kudrat dikudratkeun jeung diirodatkeun ku Allah salat Gusti loba nu gagah Gusti loba nu sugih Gusti loba nu harebat nu palinter tapi teu dikudrat diirodatkeun ku Gusti salat abdi mah ieu masyaallah sakieu ayana beuki rendah beuki tawadu tapi beuki karasa kudrat iradat Allah. Iyalah kudrat iradat Allah. Allahu akbar urang ngucap Allahu akbar teh apakah lain kudrat iradat Allah atuh kudrat iradat Allah. Begitu orang Allahu akbar kabir apakah lain kudrat iradat Allah atuh kudrat iradat Allahu akbar kabir alhamdulillah kasih tah terus begitu orang ruku Allahu akbar apakah lain kudrat iradat Allah atuh kudrat iradat Allah. Urang itidal Allah sami Allahu liman hamidah apakah lain kudrat iradat Allah atuh kudrat iradat lamun kudrat iradat Allah teh atuh berarti Allah jamual aya nu kaluar sifat tina zat atuh lamun sifat kaluar tina zat mah atuh bisa acak-acakan kudrat iradat Allah sifat Allah berarti urang karasa kudrat iradat Allah atuh karasa Allah na mulai lain salat biasa eta ge encan kaasup ka dieu encan kaasup innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajal mantak ayat lain lalagaan Sida Hasan nyaritakeun kula lamun ditanya kumaha iman sakadar iman mah aya dua cakna iman aya dua al iman imanani lamun iman sakadar aman tu billah wa malaikati wa kutubihi wa rusulih wal yaumil akhir wa bil qadari khairi wa syarri minallahi taala biasa tapi lamun iman nu kadua dina ayat innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum kula ge ieu wallahu a'lam. Nah, ieu lamun kurang teu dibahaskan pajar biasa bae. Gorenganan lain lalaga. Encan datang tah. Salat nu model kos kitu ge can datang atuh komo salat. Salat nu kumaha tuh? Salat anu geus eueuh iradat. Urang teh geus eueuh iradat. Jadi berarti eueuh iradat mah kos langlayangan. Langlayangan kan teu boga iradat dikenyedkeun teh kunu mentangna. Kenyedkeun set, ngaler set, ngidul set, naik set, turun set. Urang seakan-akan langlayangan. Allahu akbar teh lain urang. Ai tadi makan karasa kudrat iradat Allah. Ai kudrat iradat Allah teh kapan meureun sifat Allah. Ai sifat Allah teh meureun Allah. Aya di urang Allah teh. Wah, geus mulai ngakal. Tah, ieu geus sagala bahasa keulana kan. Kuari mages ayah tadi makan ngahadirkeun perjalanan korekat kuari geus aya geus eueuh nanaon ja nu aya ngan Allah da Allahu akbar geus salat lagi nya mah geus teu aya waktuna lantaran eta geus datang ka dinya mah bakal natea zaman hiji bae beurang peuting tempat hiji bae wahdaniyah fil zaman wahdaniyah fil makan ya eta mah perputaran matahari atuh aya beurang jeung peuting ge aya beurang aya peuting kapanon poe dari kapanon poe di luhur beurang dari kapanon poe di hadap peuting ja zaman lama ieu keneh ieu keneh ya nu ku urang kuari keur dicicingan teh beurang atuh panon poe na bae di luhur urang cicing we di dieu panon poe ka handap atuh urang di dieu bae cok geura diuk urang di dieu datang ka isukan datang ka isukna deui nu berputer mangan panon poe doang atuh deuk naon ka babawa ku panon poe urang deuk naon ka babawa ku panon poe euy ngampi kunaon magrib ka bawa ku panon poe kan berarti ka bawa ku panon poe eta mah kos kitu mah eta mah jang budak orok orok eta mah kos kitu mah ibadah masih kene aya kos kituan orok lantaran eta mah ka babawa ku panon poe kalau babawa ku waktu nu bantak wali mah eueuh waktuna salat teh disebut salat daim terus-terusan ya salat. Nya nama salat teh terus-terusan. Eta cenah waktu makruh ulah nyaritakeun waktu makruh. Nya nama geus eueuh pikiran ke mukrah makruh. Terus bae cenah mah salat. Tah. Lamun jelema alladzina yuqimuna shalah anu ngalaksanakeun salat terus-terusan yatuna biha bihuquqiha
anu ngalaksanakeun salat kalawan hak-hakna salat geus puguh syaratna jeung rukunna wari tarik perasaan-perasaanana melalui ayat nakli wari dibere ku Allah perasaan datang ke perasaan blok ya Allah nikmat amat aya di dinya. Idza wasala abdu biha summiya arifan billah asal geus datang ka dinya disebut ma'rifat ka Allah. Allahu nurus samawati wal ardh mathalun nurihi kamishkatin fiha misbah al misbahu fi zujajah az-zujajatu kana kaukabun durri yuqadu min syajaratin mubarakatin zaitunatin la syarqiyyati wala gharbiyah. Nah seakan-akan ilmu ma'rifat eta di jero kacana aya kacaan deui di jero na aya palitna hurung tapi eueuh minyakan ngagenyai ka mana-mana. Nah di awak urang teh aya makrifat seakan-akan dibungkus ku awak teh dibungkus deui ku naon kitu ngaranna daging dibungkus aya dina kolbu teh sonubariun sagede ke lain kolbuna di jero eta teh aya makrifatan ngagenyai ka mana-mana. Geus jana aya di dinya nikmat. Geus sakeun geus ka Allah. Antak sok dicontohkeun. Ari eta Syekh Khalil Bangkalan ketika nyana salat di Tuban di maguruna ketika guruna teh pas maghrib nu sok dicaritakeun Allahu Akbar nyana seserian bae ngajalakatak datang ka kaget guruna teh kunaon ieu budak seserian bae beres salat siapa tadi yang ketawa bejakeun eta seserian bae nyana seserian ngeganggu kamu ini gitu-gitu lantaran dicarekan bae kenapa kamu ketawa-ketawa nyana ngomong saya bagaimana enggak ketawanya emang atuh di hati guru katanya di sini ada nasinya banyak di sini. Horenganan eta teh guruna teh lapar hayang dahar. Nah, kababawa salat tuh lamun Syekh Ahmad adina Imam Ghazali bunga makmum ka Imam Ghazali datang ka bebeja Imam Ghazali ka mana ayeuna dipanggil kapan adina sanggeus dipanggil cak adina Imam Ghazali ma atuh deuk kumaha abdi ngamakmumna ka Ghazali lantaran di jero hatena aya getihan kajakeun Ghazali emang aya getihan masyaallah horeng adi geus leuwih hebat kula teh keur ngaijtihad babhen manhead bageti eta kadeuleuh kan masyaallah etalah salat jelema ahli makrifat batak cenah mah atuh kadang-kadang ngamakmum kadang-kadang tilok jarang lolobana mah jarang mantak di lembur nu jero ka masjid eta buat teuing Imam Abu Yazid al-Bustami ditanya minaina anta takulu wa tashrabu di mana anjeun dahar jeung nginum sedengkeun anjeun mah kapan laka sabak teu usaha teu naon dijawab ku Imam Abi Yazid al-Bustami min haitsu yarzuquhullahul ba'udah di arah anu Allah ngarizkian kareungit afataro apakah anjeun leuleuh kareungit reungit boga perusahaan henteu reungit boga ensok dagang henteu reungit nyana osok kitu ngaranna kuli henteu tapi ya tadi rizkian bae ku Allah tah sakumaha Allah ngarizkian ka reungit sarua jeung ka kula ge ngarizkian teu kudu dagang teu kudu tani teu kudu nanaon bakal dirizkian bae eta lah tawakal kula ka Gusti Allah masyaallah menang 2 poe salat ngamakmum Allahu Akbar ngamakmum biasa wali ge ngamakmum oh masalah kan sah ngamakmum urang wali kan lain wali sah sallu khalfa fajirin wa birrin salat bareng kabeh tak tukangeun jelema anu fajir jelema anu birrin bagus sah bae oh masalah lamun kuat ngan kulantaran biasa da teu kuat urang sebab perbedaannya jauh jarang nyana ngamakmum biasa Allah
beres nggak makmum. Imam nanya, Masya Allah mama, ditanya deh min aina takulu atas sebuah kasabalat. Aing mama di mana ieu dahar jeung nginum sedengkeun teu kasaban mama. Masya Allah. Cik Imam Abu Yazid dani. Geus. Tungguan heula sakedeung aing deuk salat heula kobo. Ke beres kodok kakarak aing ngobrol jeung sia. Teu sah salat aing. Allahu Akbar nyana salat. Beres eta imam kan kaget teu sah. Ya aing sakieu hebatna sakieu teh. Maman teu sah. Beres ditaja deui salat. Entos mama entos. Pan mama ngateu sahkeun. Ai sia ka aing nanya ibadah dahar ti mana nginum. Berarti sia teh jauh ka Allah. Lamun sia teh jauh ka Allah, aing ngamakmum ka sia atuh aing mah nya ngamakmum ka jelema teh jauh ka Allah. Goblok sia. Teu sah aing salat aing. Ban urang mah ku ari teu sah kabehan salat kitu. Imam lagi, waduh. PNS magani. Budak lamun teu boga ijazah mah teh teu dahar. Oh, tah mah. Jararo kudu dirampe tah mah kos kitu mah imam. Tah Imam Abu Yazid al-Bustami kos kitu goblok aing. Sia nanyakeun di mana dahar di mana nginum aing teu kasab berarti sia teh nyoka pangeran. Manya aing ngamakmum ka jelema nu teu nyoka pangeran teu sah salat aing. Kodok sia. Kan bener eta ngomong. Oh kos salah tapi bener, kos bener tapi salah. Nu jelas lah ahli Allah. Eta lah pangkat kamal. Nah jelema-jelema nu geus sampurna dina kaimananana salat bakal berbeda. Sebab naon? Moal karasa capek salatna indah jeung nikmat. Sebab lain nyana aya energi-energi anu ku Allah dibikeun dibere ka jana sehingga urang nu neuleukeun nyana nu kaget. Salat itu kumaha? Masya Allah kudu dices bareng ieu mah. Allahu Akbar. Saat Allahu Akbar. Lainnya nu salat. Perasaanana dibawa. Geus dibawa ku perasaan-perasaan nu lain perasaan urang. Eta lah nu hese dicaritakeun. Geus tawanya nama jam sabaraha bae. Peuting salat sadaek nanya Allahu Akbar eueuh kacape. Allahu Akbar biasa beurang biasa. Eueuh kacape sebab eta perasaanana lain perasaan urang kieu. Itu lamun perasaan urang nu ieu mah tuh sarua jeung urang atuh capek. Salat duha 8 rakaat bae geus mung sang mangsing. Sang mangsing guys, aing mah moal 8 pa isuk mah. Emang kunaon? Paregol. 4 lah aing isuk mah. Turun. 4 pegel keneh. 2 lah. Jadi henteu ga dituna. Tah, sebab urang bangsa ngan urang mah hayu bae terus. Hayu bae, engke ge dibere ieu ku Allah. Engke ge dibere set lamun urang terus bae. Kan ulah ngarep-ngarep dibere eta mah rahasia Allah. Eta mah rahasia Allah, aya nu dibere aya nu henteu, aya nu dibere aya nu henteu. Ngan ketika dibere urang ge bisa kaget, oh ya Allah ya Rabbi, bere kuat sih, dibere hampang sih, dibere tenang sih, dibere tentrem sih, dibere plong. Mun dicaritakeun memeureunanan hese nyaritakeunana lantaran aya perasaan-perasaan anu di luar perasaan nu biasa. Iyalah jelema anu terus salatna anu salat hakikat. Anu salat hakikatna disebut salat daim, anu geus ngarasakeun nikmatna salat. Jadi salat eta ngeunaheun sakumaha Kangjeng Nabi nyaritakeun bahwa salat eta nikmatna luar biasa. Ngeunaheun salat ialah alladzina yuqimuna shalah. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Mukmin anu sampurna teh nomer kalimana bagian zahir yunfiquna mimma razaqnakum nyana mekeunan merean nganapakakeun harta-hartana anu menang pamere Allah di jalan Allah fi taatillah lantaran teu ngarasa boga dirina jaya manu aya di leungeun teh ngan sakadar dilewatkeun ku Gusti Allah
geus satu ieu lewatna melalui leungeunnya teh berarti seakan-akan ieu harta teh titah dibangunkeun titah dibikeun lain kurang diempok-empok pake nikmatan ngeuneunahan hartana teu eureun-eureun terus bae dibikeun ieu lah mukmin anu sampurna geus eueuh pijelemaanna tuh hese. Urang mah ku hari mah mun kakak urang boga mobil, urang henteu. Aju urang nginjem ka kakak teh. Sia emang deuk ka mana? Cak kakak teh. Ibu gua di Bogor. Naon? Iya ya perlu heula ngolotan lah kieu bae lah daripada make mobil mah geus katenggor beusi naon tah ongkosna bae eta teh min jumlah ti pelit eta kos kitu. Pelit eta kos. Daekan keneh mere ongkos daripada mobilna. Pelit eta kos kitu. Eta dereuskeun eta mere. Aya geus teh kudu make mobil kakak. Kakak mah geus bae ala kadata mere rokok bae. Leueuh. Geus teh mah. Pohara. Jauh teh ka mukmin kamil, jauh. Di antarana jelema anu moal kapanggih jeung Kangjeng Nabi Qadir teh di mana ya harta nu ngarenggen di imah datang ka isuk moal kapanggih jeung Kangjeng Nabi Qadir alaihi salam lamun aya harta ngarenggen di imah urang teh dibagikeun eta teh halang tina kapanggih jeung Kangjeng Nabi Qadir alaihi salam. Jadi lamun hayang kapanggih jeung Kangjeng Nabi Qadir ulah aya nu direnggenkeun deuk sare beakeun kabeh. Tuh. Ya Allah, ya Rabbi. Cek Sayyidina Ali lain jelema minal muqarrabin lamun jelema masih keneh ieu neundeun ieu jang isuk lamun masih keneh boga pikiran ieu harta jang isuk eta teh ulah boga pikiran bahwa nyana luhur pangkatna laisa minal muqarrabin lain ulah aya pikiran jang isuk ulah aya. Gitulah ahli-ahli Allah subhanahu wa ta'ala. Masya Allah karim. Nah ialah jelema anu mukmin kamil razaqnahum yunfikuna mimma razaqnahum selalu nganapakakeun harta-harta anu menang pamere Allah dinapakahkeun fi taatillah dina jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Urang keur boga tuh masjid bangun urang, tuh majelis bangun, tuh pondok bangun, fakir miskin kemudian yatim piatu hayo terus jalan-jalan kurang bagus hayo geus teh kudu ngadaguan ti bupati geus pokona mah kurang we jalan-jalan cai ayo kena rapi yunfikun fi taatillah taat Allah engke jadi bere rasa ku Allah nikmat geus teu nganggap perhatikan kana harta urang teh nu mantak embung ngabangun jalan cai embung ngabangun jalan embung ngabangun mushola embung ngabangun masjid eta teh hook ka harta berarti urang memiliki ka harta eta lah hijab antara urang jeung Allah ku harta eta lamun tah ini henteu ngomong namanya tuh bangun hampang teh gitu hijab eta antara urang jeung Allah mantak ditapak urang ku urang kena kayang jadi jelema luhur lain zikirna zikir mah gampang lain zikir teh mujahadah merangan nafsu riyadhah ngajar nafsu tafakur awak naon sih duku sia dipake karesep kuari naon asana sia jadi teu ngeunaheun amat bawa ibadahna makanya umur teh jauh bawa isuk bawa kapageto contoh nusa umur jeung sia tuh bari geus aya di leuweung sia ge moal kebal deui kajian kuku mah ge ican ngeunah keneh bae hayo coba naon nu mantak ieu teu ngeunaheun ibadah salat segala salat segala naon gitu ngaji Quran segala naon aya naonan sia naon pake karesep kuari timbul ge urang resep naon ka naon gitu kajawab urang resep anu misalnya orang resep motor ai motor sia pake karesep memang sia jeung ka mana endeu ka mana sapira sia itu cenah aya jahe tuh
sia makan eta panyakit eta kos gitu segala jahe segala naon atuh ngaca buuk sia deuleu buuk geus pararuti goblok tah pakur urang ya Allah era bae sia mah ku tolol-tolol teuing nah iyalah naon anu engke dijawab kurang sia resep tentang naon sebenarnya sia masih kena resep kana dunia sedengkeun dunia bakal ditinggalkeun ulah halangan ku dunia ulah kitu katipu ku dunia sia isu pagetos sia paeh dunia ieu ditinggalkeun terus be ku urang dipaksa urang teh gitu kebal teu nganggap urang kana dunia teu nganggap urang kana dunia oh ieu mah aya uli ge uli ku urang teu kadahar ku keluarga teu kadahar didikeun teu datang ka eta jelema pelit eta kos kitu. Weh, kuari gong sepacoy. Kue Cina ya, kue Cina teh kapan sapoe 2 poe 3 poe mun teu gadahar atuh pan eta mah bisa pake nimpa anjing. Telas dana mah tuh. Nah, ieu lamun kurang diantepkeun teu atuh mantak naon bikeun sih. Keretan dar geus ya ngejalar geus bikeun ka batur bikeun plong bae urang pikiran mah ieu mah lain datang ka bulukan Masya Allah tah eta hese tah geus kitu tah hese jasa ya Allah aya deui di Limbangan Garut Limbangan Garut eta sok kapanggih bae jeung Kangjeng Nabi Khadir aya nyaritakeun saminggu didik maot sababaraha kiai ngalayat kadinya nyaritakeun bahwa kula unggal malam Jumat kadatangan Kangjeng Nabi Khadir masyaallah karak saminggu maot teliti jak kiai kan kiai panjenengan lamun aya makanan anu teu dibikeun moal kadatangan Kangjeng Nabi Khadir tapi nyana unggal malam Jumat jeung Kangjeng Nabi Khadir sedangkan kiai eta kuehna loba nyana bingung tadu sejen kiai teu karti eta ditu naon kitu ngaranna aya hiji kiai ngimpi kapanggih jeung maneh barang ngimpi lain kitu kula mah di imah teh kapan boga kamar sorangan ieu imah geus teu dianggap dibikeun ka pamajikan jadi kula mah di kamar tah sorangan ieu imah geus lain nu kula nu pamajikan nu anak kabehan los ieu kue ke lain nu kula tong urusan nyana kula geus misah teh macak kana jeung nu kos karang ditu tadina impian teh kula mah ieu bae imah kita baga baju teh ngan sakadar 2 ieu dipake nu ieu diseuseuh ieu dipake nu ieu diseuseuh ngan sakadar sakeu imah lain nu kula sagala rupa lain nu kula jadi geus teu boga naon tak urang ge bisa kos kitu masalah ngeunaheun ongko deui mun hayang nyokot ka dinya oh, mau datang atuh sial. Ya Allah. Di urang di Tangerang aya di Tangerang sok kapanggih jeung Kangjeng Nabi Khadir aya. Catatan nu sok kapanggih jeung Kangjeng Nabi Khadir teh kan lain catetanana. Jawa Timur, kuari ge kuari ye, Jawa Tengah, Jawa Barat, Tangerang misalnya. Kuari ge aya catetanana nu sok kapanggih jeung Kangjeng Nabi Khadir. Sisaha eta ulah hayang nyaho. Wah aya geus. Tah eta aya kacat duduk kapanggih di Mekah nu kapanggih di urang anu bisa nambah iraha bae hayangna ari henteu ditambah henteu datang tapi lamun hayang kapanggih bisa eta kan aya catatan-catatanna di jelema-jelema tertentu kitulah seputar ahli-ahli Allah Subhanahu wa taala nah iyalah jelema nu mukmin kamil wa mimma razaqnahum hook harta dinapakahkeun di jalan Allah lantaran teu ngarasa nu nyana naon bae ieu harta nu datang ka nyana titipan ti Allah lain nu kula geus gampangeun jasa lamun endek ditasarupkeun teh gampang ulai
ulaika humul mu'minuna haqqan. Na ieu jelema nu kasipatan bima zikra kudu tadi teh hiji jelema nu sieun ka Allah, nomor kadua nu ikhlas, nomor katilu nu tawakal bagian batin, nomor kaopat da anu salat bae anu salat teh salat hakikat, nomor kalimana anu teu hokok nambahkeun hartana. Ialah humul mu'minuna haqqan, ialah jelema-jelema nu mukmin kalawan nyata imanna. Urang mah kan iman teh bisa dinyatakeun ku ari urang. Teu bisa dinyatakeun, guluang galeong. Mendak Syekh Kifudal bin Iyad ditanya, ari iman anu nyata kos kumaha? Sok aya nyaho Syekh Kifudal bin Iyad. Henteu kula mah hayang nyaho be. Ieu ayat ieu humul mu'minuna haqqan, mukmin anu hak kumaha? Mukmin anu hak mah bari kieu nya ye. Mukmin nu hak tah lamun kopehana digilirkeun gitu tah. Nya, tah masjid ngagiler, masjid oyag. Dikitukeun deui ku nyana. Sakageteun nanya kaget. Cih, tah eta mukmin hak. Masyaallah. Bebeja tah. Jelema teh eta nu tas nanya ka Kifudal bin Iyad. Bahwa Kifudal bin Iyad teh kos kitu. Nusa urang nanya deui geus menang sababaraha poe. Mama, hayang nanya. Wah. Ai mukmin anu hak tah ulah nyaho mukmin hak mah. Geus teh ahli Allah. Henteu kula mah penasaran. Mukmin anu hak kus mah. Mukmin anu hak mah lamun kopehna digular-giler tah oyag ieu taneuh. Begitu jana oyag-oyagan kutek. Geus stop. Stop. Eta mukmin hak yakin. Babarieu asa ngaditu saedet. Tak jadi mukmin hak mah geus kun fayakun Allah dibikeun ka nya. Deuk hayang naon? Deukeut. Hayang ka Mekah dideketkeun set lengkah.